di Bani Israel baheula teh aya hiji perguruan di mana-mana asup kadinya guru rohani. Kita puasa tapang ngaranna Riyadhah 40 poe 40 peuting. Lanjut ku ari ge masih bae di Israel, di Bani Israel. Asal geus tapa 40 peuting deuleujeung degena berubah. Ambeuna berubah. Kuari geus jadi aya di alam ruhan. Hebat eta perguruan rohani mun kuari thariqah nu asli. Nah, aya hiji jelema asup ka dinya eta teh bagi teh tukang zina. Lacut mabok. Aing asup ka perguruan ieu lah. Riyadhah nya 40 penting biasa bae cara itu sesuai jeung aturan guruna. Baturna lah lulus nya mah henteu. Batur lulus nya mah henteu. Dedeleuan batur geus beda, dedengean geus beda. Perasaan geus beda nya mah tetep bae ngabaged. Laporan ka guruna. Cenah. Cak Kangjeng Nabi. Man akhlasa lillah 40 subahan yuharat yanabiul hikmah min qalbi ala lisan. Kula geus kurang kumaha cak cenah ieu. Nges ninggalkeun lembur, ninggalkeun dahar, ninggalkeun nginum, ninggalkeun jima. Tapi kok batur lalu lulus kula henteu? Mana ucapan Kangjeng? Bau nungtutnya na. Cak guruna tenang. Dipandian ku guruna. Pandian doa. Bareng di guru. Bareng sia. Doakeun ku guruna. Di mana ieu sih kasalahanana menta ka Gusti Allah ya Rabb ieu budak teh hayang bener tapi ieu geus diriyadhahan 40 peuting masih keneh di mana kasalahanana dibere ilham ternyata korengnya anak jadah anak zina bahkan indungna masih zina keneh jadi gangguanna ti indung gangguan nanti indung langsung didatangan ku guruna nyai wah order ya siapa tuh nyokan pakai sorban meren anggap order baik kecuali si eta los bangsa ada apa berenya lu datang teh pajadik mau order naon ieu kalengitan anak leungit cek anak kubu. Waduh tukang neangan order. Lain masalah gitu. Bi anak aya di pesantren kula. Di pesantren. Sanunita teh budak mondok. Aing mah teu sudi terido. Oh, paingan. Tuh kan? Jadi ieu budak teu nepi-nepi teh eueuh ridho ti indung. Iya cek manehanana ieu anu jadi cikal bakal ngalanjutkeun perjuangan naon lah pokokna perjuangan maksudna perjuangan naon bisnis non migas oh ya anak kula horeng pesantren paingan ku kuliah teh angan nu bae tah ieu mah ridokeun bae nya binya ridokeun anak geus pesantren di imah di ditu bahkan geus 40 bener leungit geus 40 poe ieu ngajakan apa hayang sorangan manehanana hayang mengabdikeun diri ka Gusti Allah lantaran kaya miskin beungar nu kukumaha ge bakal paeh becek man lah mani ngabdikeun diri bae ayeuna Riyadhah masyaallah teh budak ku suci-suci teh pikiranana padahal dibere dahar tina hasil non migas. Tapi ya budak naon gitu jadi bagus itu diridokeun atuh geus kitu sabodo jana deuk ibadah mah ka Gusti Allah balik deui geus diridokeun ngadoa deui memeh ngadoa cik anakna mama abdi kuari geus berubah pemikiran abdi dedeulana indung
udah jadi orang dek usahaan mantek ngajejes indung ditoler-toler mah urang dek naon indung tak indung pengabdian urang ka Allah tapi wasilahna kudu aya ridho indung birrul walidain masya Allah cak guru date sia kudu perasaan we kuari mah geus hayang naon cenah hayang jeung Allah tah eta geus teu hayang diberenan teu hayang abi mah geus jeung Allah tah urang teh ibadah supaya datang ka dinya tah supaya datang perasaan teh jeung Allah urang mah dongeng doang pan atuh dongeng doang mah ria doang teu naon teu kita puasa Senin Kamis bolos kita puasa Rajab bolos kita Ramadan hampir kumaha asa ihun masyaallah indah ieu ka makom ruhani urang puasa beta puasa nyetikan tapi dahar mah dahar tetep minum tapi saeutik beda ge perasaan lain deui dedelan lain deui aju embung ka mana-mana embung ka mana-mana Sayhud tuh kan ya kari lailah jelema mukmin anu bakal dibubungah ku surga 8 nomor kahiji at-taibun nomor kadua al-abidun nomor katilu al-hamidun nomor kaopat al-as-saihun jelema nu pararuasa ninggalkeun kalazatan dunia menuju ridho Allah atawa talabatul ilmi ninggalkeun lembur demi untuk meraih ridho Allah melalui ilmu Allah teu asup salian teh ilmu Allah mah ilmu teh kan kabagi dua aya ilmu dunia aya ilmu akhirat nu dimaksud di ilmu akhirat ilmu dunia mah kacau bae ilmu dunia nama ilmu dunia nu lain ilmu akhirat ilmu dunia kacau ieu bae ilmu akhirat atawa guzat al mujahiduna fi sabilillah mantap Kangjeng Nabi Isa disebut Masih Saihun Masih Isa al-Masih Ibnu Maryam Isa Masih teh nya nama teu boga tempat Kangjeng Nabi Isa mah teu boga tempat tinggal matak leumpang we terus mah dakwah terus Masih Ibnu Maryam teu boga tempat mantak urang kuari riweuh amat teu boga tempat bage kudu membingung Kangjeng Nabi Isa mah teu boga dibogain sajengkal aja ya Allah nu laloba ge ditaringgalkeun ku urang geus itu urang kumaha Allah bae cenah dibere alhamdulillah teu dibere alhamdulillah tah supaya datang ka dinya tah hese karena balalener tuh budak jasana aing mah teu pernah ngawakafkeun eta ka masjid. Kok pajar wakaf bae. Ieu tuh Bapak Kolot wakaf. Atuh kunaon teu bebeja ka aing ka Bapak Kolot jigo. Kahayang aing Bapak Kolot ngawakafkeun teu bebeja ka aing. Geus aing masjid dijual. Masya Allah kayak lain nambahan wakaf pendahan ngejual wakaf lalakon lamun geus caritakeun alam ruhani ieu teh kapan kudu aya anu ngatur tentang ruhani ngaranna eta teh ilmu batin nu ngurusan ilmu zahir mah gampang kadeuleu ku mata tapi ngurusan ruhani mah anu bahayana jelema anu can usul ka Gusti Allah geus milu-milu ngurusan batur ngabeat tita zikir milu thariqah ka manehanana
dengan catatan kena mayar maharna make emas goblok meureun ruhani sih make mahar hikmat mah kos kitu mah eta loba murid engke teh abeh loba murid aya loba murid bapan alhamdulillah balum mere salah atawa aing mah yang loba murid teh lain masalah aya dibere abeh agung abah agung aing kulobaan mangke salah lumantak mun encan usul ilallah ulah osok ngabeat batur sorangan heula sorangan geus datang ka mana perasaanana aju aya tanda jelema nu geus usul teh aya tanda minimal 3 tanda minimal geus teu bisa dibohongan geus ketika aya jelema nu ngasup-ngasupkeun thariqah saha guruna anu kan aya tanda aduh karunya amat eta takabur itu budak ngasup-ngasupkeun thariqah ieu cek janakeun ibadah ka urusanana aya syariat mah syariat thariqah mah lain kudu geus usul ya tuh usul nu nyaho tama iwalti Allah pan aya tanda tangkal ge dipelakeun sirungan kadeuleu ku urang sirungan ajo kembangan kadeuleu ajo buahan atuh sarua teh ge ku ahlina mah kanyahoan tah ieu kan ku ari loba thariqah kajajaden main beat bae make emas sekali beat 10 gram atau sapi hiji teu mah ilmu jurig teh bagus kitu mah atau nanti ceri bakalah asal balai bisa zikir be ulah atas nama thariqah setungtung make atas nama thariqah make aturan ikan dek mindahkeun alam tina alam jasad ke alam ruhani kan di alam ruhani urang urusan roh tinggalin ke bakalna jasad zikirna ge kan urang teh kuari mah zikir ruhani misalnya zikir jasad Islam zikir ruhani engke urang bakal ngelengan sebab asbab dibawa kana roh geus kudu anu ngabimbing ieu teh bas sudah asa yahu jelema anu ngalang-lang buana berangkat ninggalkeun jasad ndek menuju ruh asa yahu batak di manaan as-shaimun pasti atuh sorga ieu mah jelema sorga neangan kuari urang teh anu bebeneran deuk ka Allahna anu lalampahanana teh lillahi taala di lembur urang teh angan kiai namun salat nu lillahi taala alamun ngazakat lillahi taala kiai eta lamun ngaji embungeun dibayar nya nama tilok make turga target lamun make turga target eta mah lain kiai nu kitu mah ngaranna ronggeng mun aya kiai make target nu kos kitu ngaranna ronggeng kiai hijikeun jeung sinden Karawang saipun mah lain kitu lillahi ta'ala oh sasalaman ipis teu kudu usahana mah lillahi taala ditarima ge paling 10.000 barang mun kandal mah teu kudu ente ulah ente aduh la ilaha sa'ihud ya eueuh di urang perkumpulan halqah riungan thariqah eueuh kuduna makan aya babacaanna khusus tujuanna khusus nu ngabimbingna khusus cara ashabus supah geus ulah hayang nanaon geus abeh ulah kabita neuleuh motor teu kabita neuleuh mobil teu kabita neuleuh jabatan makomo hiji we Allah lah cenah kiai ulah kos kitu cenah ngomongna kumaha cenah mun jelema kos kararitu engke ieu sanu ngurus nagara ulah waka ngomong kitu sia teangan aya nu daekeunna goblok ye ulah sok aju ulah ngomong kitu cenah kiai beusi jelema kararitu kabeh ulah waka ngomong kos kitu aya nu endegna je digantung sia ku aing
teh sok arek ngomong kitu atuh cenah lain syariat Kangjeng Nabi cenah kos kitu mah kumaha lamun jelema karar itu kabeh. Ayo saha nu endekna? Saha nu endekna ayo. Ninggalkeun warung, ninggalkeun toko, ninggalkeun tani, ninggalkeun bisnis, ninggalkeun pamajikan, ibadah bae ka Gusti Allah. Haju cek cenah ngomong atuh mun kos kitu kabeh atuh mah ulah wakal ngomong kos kitu kabeh sia we endek moal. Tembak siapa ini? Parangsana naon beureu. Hese ugu. Pan Kangjeng Nabi mameme diangkat jadi rasul teh hubiba dibeke ka resep kola. Nyepi heula Kangjeng Nabi teh dibere embung babarengan jeung makhluk jeung jelema teh dibere embung ngadenge suara-suara jelema teh dibere tebet tangah hiji jeung jelema teh hubiba ilayal khala resep nyepi datang ka Kangjeng Nabi teh naik ka Guha Hira sorangan memeh diangkat jadi rasul teh mawa bekal Kangjeng Nabi teh Zam-zam ala kadar roti ala kadar korma ala kadar pertama Kangjeng Nabi teh di ditu teh kan saminggu naik deui ka ditu teh jadi 12 poe naik deui 15 poe dibere resep nyorangan di Guha Hira teh eta gunung teh can pernah katincak ku jelema Kangjeng nu ngamimitianana masyaallah ibadah bae ka Gusti Allah teu hayang ngadenge jelema suara-suara studi ka Gusti Allah lempeng ka Baitullah ibadah tahanus ngaranna dibere resep kos kitu nu mah tak wajar lamun malaikat Jibril datang sebab keur nyorangan urang mah kuari can pernah riadoh di pondokna ge di pondok modern boga jaringan organisasi barang datang ka imah deuk urusan agama ti mana horeng tai podol sero teu pernah tapa ieu di pondok pesantren Salafiyah bae kuari geus unu tapa komo di SMP lain soreng senawiyah maksudnya lain ulah tapi lain di urusan agama tama administrasi ulah dipotong atuh kiai sekaligus ngomongna ke admini jeung terasi kan jadi beda ubah aing bae aing ngomong tah engkena jadi kada demes kana dunia kada demes engkena kada dunia lah cenah kiai henteu ieu mah deuk nyeun pondok pesantren modern tapi teu kada demes kana dunia nonggeng aing mana jelemana beungeut takos kumaha kiai Salafiyah hese ngariung asal teh dibere berkat bae haju bae ngahiung ulah sok kasinggung iya udah ceritakan ke lain nyinggung ya hese maksudnya hese mantak neangan kiai nu asup ka Golkar lillahi ta'ala mana coba kiai na mana sia asal teh ikhlas atuh mal beres maksudnya ulah lain ulah berarti hese itu kelihatan hese atau mangga bae eta mah henteu cenah nu di NU mah ikhlas mana bangetna banget mah ikhlas kumaha emang lain ge henteu cenah nu di HTI mah ieu mah dina di huruf dah maksudna kumaha kieu kudu riyadhah heula geus beres hasil riyadhah ket teu hayang kana dunia nafsuna geus bisa dielehkeun hasil riyadhah hiji wari di deuleu agama mangga deuk dicing di NU macang caya dek boga organisasi mangga
ndek di HTI sekae ndek di Hurud di Muhammadiyah sabodok geus ikhlas jasa aja ieu mah dek di Golkar bae lantaran ieu mun kiayan mangga asal ulah resep geus kana dunia demi agungna bangsa jeung negara aing dek cicing di Golkar aing dek nyieun yayasan teu hayang aing mah kana dunia ieu mah bener-bener ngadidik atuh mangga tuh kan hasil riadoh heula engke karasana mahnit jelema lamun geus tersep kana dunia urang hayang deket tapi lamun resep bae kana dunia urang embung okos ka Habib baheula mah urang resep jasa ka Habib teh lantaran teu resep dunia ya sing iki mah mengkonon tah kan ka kiai deh ka kiai ka guru baheula mah kan diajeng-ajeng mama sumping kuari mah itu guru datang deui karena ke minggu kamari ku geus datang deui bejakeun aing eueuh kitu geus teu hayang ka pagejeun guru goblok ulah disalahkeun habibna ulah disalahkeun kiaina nu disalahkeun kepribadianana cinta dunia ajakan ngaji ku kabehan nongtrong sapeker dulur ayo orang ngararaji hayang ngararaji teu hareangeun masyarakat kunaon lain dek ngaji di benak hatina hayang dibere di benak hatina hayang meuli ban setipan pun siang bersihan riadoh ngaranna sok geura di gunung urang cicing udag ku jelema di leuweung urang cicing di udag ulah aya hayang dibere ulah hayang dunia hiji Allah as-saihu puasa teu dahar teu gilu mah gampang tapi puasa ulah hayang dunia mantak lamun hayang lu sahabat datang ka Kangjeng ya Rasulullah kenal abdi mah ieu teh hayang luhur mungguh Gusti ibadah abdi hayang dihormat ku jelema ulah menta ulah menta dihormat ku jelema satungtung sia menta moal dihormat jeung bakal dijauhan ku jelema kok kitu sia Rasulullah sebab dunia dipake karesep ku kabehan siana resep atuh besi kacokot kan ku sia usahakeun sia ulah menta bahkan batul mere ge ku sia ulah ditarima coba ge mun teh diudag ku jelema coba abdi rek meraktekeun dipraktekeun ku sahabat teh masyaallah datang ka ngarumpul di sisi imah ya ini kamarana ieu kula ieu mawa ieu korma ieu mawa roti ieu mawa ieu yang kadahar henteu aing mah teu hayang geus teu hayang ari tuh henteu imah hayang kadahar bae antri jelema mun kuari antri ka Haji Pendi ditarima ngawarung aing teu kudu balanja ceknya lah ieu sakit tolol ditu mah rokok diberean dijual roti diberean dijual kabeh dijual nah ceknya ieu teu kudu modal emang dek tolol mah gampang asayuda hese asayuda teh ye kudu berangkat madak di manaan ku aso imun teh eta teh lain sembarangan nomor kedua talabatul ilmi santri eta kan santri teh ninggalkeun lembur jauh ka dulur ka indung ka bapak sanggeus cicing di pondok ngaji bae aju indung jeung bapana kadang-kadang pohoan nu kuduna mah sabulan dikiriman deui bani mah poho sabulan setengah can dikiriman deui eta budak mah terbengkalai teh di pondok teh ya masyaallah nyana ge ngalamun bae aing siboga bapatan teh ieu aduh ya Allah ya Rabbi aja budak lah balik bae mah jadi dikiriman balik waalaikum ngomong saji jasia balik ieu aje nanaonan sia balik tuh lain disambut nanaonan Bang kuduna makan mikir heuh aing telat ieu ieu mah lain nanaonan sia balik ge tepan eta henteu lamun nyeri hate anakna kulantaran anakna geus nujuleuna Allah gas aing mah kajian teu dibiayaan ge ku Gusti Allah ja kiaina ge mere dahar ieu ka aing tungtuna mah neumleukeun we Pan tah ieu talabatul ilmi pegatkan tina segala mah gede ganjaranana masyaallah puguh guzat mah ieu mah teh dibanan as-sha'imun as-sa'ihun lalak
lakon ibadah ninggalkeun alam jasmani menuju alam ruhani. Ieu carita tafsir as-sohimuna di jero deui atuh eta teh tadi ngalep ngaranna sakumaha dongeng tadi raki'una sajidun anu raruku kabeh jeung nu sarujud al musalluna tegasna nu sarolat raki'un jeung sajidun teh teh kinaya kana salat sebab hiji ibadah anu dirukuan kecuali salat hiji ibadah anu disujudan kecuali salat dimimitian kunang tung dah nangtung mamasi keneh loba anu nyaruan tapi ketika ruku jeung sujud mah geus nu mantak nu dimaksud nama rakiun sajidun teh salat tapi nu diomongkeun nama rakiun sajidun teh jeung qaimuna sebab qaimun mah aya anu ngakuran tapi ruku jeung sujud mah teu aya. Nah nu bakal dibubungah ku sorga mukminun teh anu ar-raki'una sajidun sarolat salat teh maksudna manem bongkeun katawaduan ka Gusti Allah lantaran awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala al-qiyamu awalul maratibit tawadu lillahi ta'ala warruku wasatuha wasujudu goyatuha nangtung awal darajat DPDP ka Gusti Allah ruku pertengahanana sujud puncakna Masya Allah. Jadi salat eta adalah nudukeun kana kudu tawadu ayana dina sujud tawaduna adalah sujud geus kudunya watuh anal maksud minus shalah nihayatul khudu wa ta'zim kebanggaan di diri urang adalah beungeut awak urang teh anu dibanggakeun ku urang beungeut sebab iyalah nu paling dihareup boga sinar beungeut jeung boga harisma. Urang lamun neuleuh beungeut SPM beus serem atawa beungeut jawara mata beureum kumis mablang jagot sempong awak kuru ceking teh eta kan urang sieun namun kuru jasa lamun lintuh jasa eta sieun tapi lo biasa-biasa mah awak kan teh sieun ieu mah kuru jasa tapi kumis gede sieun urang ieu jelema normal teh sieun morpinis sieun tah iya ya jadi kebanggaan beungeut eta jadi kebanggaan jelema pang takabur jelema nu teu daek sujud sebab ieu lah teu daek diantelkeun kana taneuh saat si kasep saat si ganteng saat si geulis saat si hebat tetapi manehanana daek wudu kemudian salat Allahu akbar diperhatikeun kan ku Gusti Allah nangtung awal maratibit tawadu rukunya na masyaallah begitu sujud beungeut sakitu dimumule jeung mulyana tapi dia diantelkeun kana taneuh nu mantak pang hebat-hebat nama urang lamun salat di kamar nu hebatna langsung antelkeunana kana taneuh di masjid mah eueuh pan kuari mah taneuh eueuh kuari mah marmer sakitu di marmeran kita teh kusu urang mah ke samping pang bagusna pamer teh urang kita mah tamer urang tamer nyana pamer urang mah tamer nyana mah pamer maksudna samping nupang bagusna baju nupang bagusna sajadah nupang bagusna ya di jero masjid nupang bagusna kopeah nupang bagusna geus kabeh pang bagusna salat apa ngajamin husu
kolbuna can dibersihan mah lain terletak pada pakaian pada kolbu. Nah pakaian mandek bagus dek kumaha engke kolbuna geus bersih mah ngeunaheun ieu kolbuna supaya nyebut Allahu Akbar teh hiji Allahu Akbar Allah Maha Agung tah supaya datang urang ka Allah Maha Agung salat urang teh ya bener-bener tawadu. Jadi berarti beneran salatna aya sahabatna Rasulullah salat hayang bener sih kumaha ti mimiti wuduna nu bener cak Kangjeng wuduna heula nu bener lamun wuduna bener salat teh bakal bener tu wuduna gitu bener sakumaha papatong hisang ieu wudu teh salat teh wal bener wuduna heula nu rapi hadirkeun beres salat iraheun bakal ieu kahuswanana engke ku Allah dibere aqrabu ma yakun abdu ayakuna sajidan pang deket-deket da kaayaan hamba keur sujud ka Allah. Ketika orang keur sujud deketnya sarta ka Gusti sebab urang rek nempelkeun beungeut kana taneuh mun deuk menta urang keur sujud ka Allah keur sujud Kangjeng Nabi kakuping doana la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu keur sujud Kangjeng Nabi a'udzu biridaka min sukhdika wa bi mu'amatika ridha mu'afatika la usi sanaan alaika anta kama asnaita ala nafsi Kangjeng Nabi keur sujud kan maca eta ya Allah ya Rabb urang ge mantak naon sih urang keur sujud majikan kan ngadengekeun wah kaji kunaon ceri majikan ge bagtara milu nya ge milu cerik ajeuna urang hayang ceuri bae sia naon milu cerik di kakak itu cerik bari sujud hayang naon goblok teta keur sujud urang naon kabutuh urang masyaallah ar-raki'un as-sajidun salat beungeut tu sakieu mulyana dimumulai ku urang tapi daek dipake sujud geus sorga iyalah ar-raki'un as-sajidun masyaallah al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar urang nu nyaritakeun salat nya ieu keur carita we heulanan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu salatna 2 rakaat nya mah penting sholli sunat tahajud rakaatin Allahu akbar 2 rakaat doang ngan saquran bismillahirrahmanirrahim alif lam dzalikal kitab la raiba fihi lil muttaqin alladziina yu'minuna bil ghaibi ruku engke wal yatalattaf wala yushriku ahada Allahu rakaat kedua waliat taraf datang ke kul a'udzu birabbin nas Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Sayyidina Umar salatna sarua 2 rakaat saquran Sayyidina Utsman mas sarakaat saquran jadi 2 rakaat teh 2 Quran ulah loba omong anu sajennya ieu mah urang asa urang nyaho bae mah heulanannya ulah loba omong eungap kadengena lu bantak Sayyidina Utsman mah gelarna ge Zinnurain teh ngabogaan 2 cahaya sebab nikahna ka putri Kangjeng 2 diborong Sayyidina Utsman
Koya pupus nikah ka Ummu Kulsum. Tak Ummu Kulsum pupus nikah ka Siti Ruqayyah. Eta Sirina Utsman mentek Zidurain perintah ku Gusti Allah, ti Gusti Allah kawinkeun deui ka putra anjeun Muhammad. Sebab naon? Salat tahajudna sarakaat saquran. Jadi 2 rakaat 2 Quran. Percis kos urang mah kitu. Murigak bulu ngadengena. Ya Allah ya Rabbi nurin. Masya Allah karim. Saya nyarita kerana. Tuh. Sarwa Sayyidina Ali ke kos itu. Batak Khulafaur Rasyidin kumaha nandingan anak. Saya ngomong ke anak orang. Masya Allah karim. Kabelah dia dihitung kurang. Dihitung pembacaan. Lamun hayang tamat coba kurang dikejar. Lamun urang sajuz seperempat menit, seperempat jam, berarti kan sajam seberapa? Iya. Dari sekolah tuh naik bareng budaknya. Kunaon kadinya jawabanana. Inditkeun pod. Jadi berarti sajam seberapa? 4 juz. Sajam 4 juz. Jadi lamun 60 juz teh ya. Lamun 60 juz sabaraha jaman? Eta keur dikejar ku urang teh saparapat jam. Nah, lamun hayang rineh kan setengah jam. Kurang sajuz teh setengah jam. Sok geura baca kurang setengah jam. Kula masuk ngitung. Cek aing maca Quran coba ieu. Lamun saparapat jam. Wah, bisa ngabuncal-buncal. Musuh aja lemah bisa kan capek 20 rada deres setengah jam normal eta nu lancar setengah jam normal aing ninaheunana mah atuh sajam lamun sajam sajuz atuh berarti lamun hayang 60 juz 30 juz tambahan lah lamun maksudna dua kali tamatan tah sarakaat diudag kurang aja berarti 60 juz 30 juz eta kan hese tah ngudagna moal ka udag geus kurang moal bisa nuturkeun Sidina Utsman Sidina Abu Bakar Siddiq moal bisa oh nyana mah lain alam ieu ngalengkah ke alam ruhani. Okos azan Ki Bilal lamun didengikeun ku urang 60 km kadeng. Ki Bilal suarana. Allahu akbar. Allahu akbar. 60 kilo. Kadenge kaseran berarti. Coba Haji Pendi tidak azan. Ayo coba. Di luar etang adenge bae kotok aing bikeun ka sia. Kotok batur. Bilal 60 kilo Masya Allah karim. Moal bisa diukur ku kumaha ge eta mah suara karomah tah mah. Suara karomah jelema keur ngangon kararieu bae. Jelema anu keur di sisi jalan kararieu nu di imah kararieu Ki Bilal eta begitu adzan Masya Allah. Nu tengah jawab, wabeh dihitung 30 kilo. Suara karomah sama. Kuari ge orang bisa pakai HP. Streaming. Bener teh ngomong eta streaming. Sama baju awewe streaming. Aduh, Gusti Allah. Ieu keur carita karomah mal ka udah urang sama geus alam nana. As-saihun ar-raki'un as-sajidun. Aduh Masya Allah. Pokoknya orang menyaritakan sahabat-sahabat tentang maca Quran. Orang harus tinggal tabe nabe mangga hese. Orang yang istiqomah bagi hese maca Quran. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil anu bakal dibere pangbubungan sorga teh mukminun anu selalu
merentahkan kehadean. Ma'ruf nomor hiji adalah iman, merentahkan iman. Wa nahuna 'anil munkar, anu ngalarang tina munkar. Hulu munkar adalah kafir, berarti merentah iman ngalarang kafir. Eta kapan pang gede nah pagawean. Lamun urang nyita iman ngalarang kafir ka jelema nu kafir, timbul bakal naribut. Mantak ge bapi perangan. Al-amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar, perang ka jeung hukum lagi. Hiji-hiji atuh, hiji-hiji heula. Al-amiruna bil ma'ruf, merentahkanlah kahadean, dimimitian ku merentah iman. Belah dituna merentah ulama maksiat, merentah kana keadaan ibadah. Wa nahuna 'anil munkar, yang berat mah nyegah tina munkar. Entak lamun teu disederhanakeun ribut diunggal negara kajian kumaha, sebab ieu perintah amr ma'ruf nahi munkar. Kuari dibalik kuari mah amr munkar nahi ma'ruf. Dari boh. Merentah munkar, ngalarang ma'ruf. Kuari. Kuari dilobah kuari, ya Allah ya Rabb. Geus berat saya mah sabisa urang bae, amiruna bil ma'ruf sabisa urang. Naon nu urang bisa diparentahkeun, jeung naon nu urang bisa dilarang. Cara urang bae melalui pengajian, melalui rajaban, maulidan jeung sajabana urang terapkeun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Sabisa-bisa orang, sebab teu bisa kuari melalui birokrasi di negara. Geus lepas negara tina amar ma'ruf nahi munkar. Lepas. Nyana mah geus teu urusan amar ma'ruf nahi munkar, geus lepas. Masyaallah, karim lepas. Urusan nyana mah APBD, APBN, proyek. Urusan agama eueuh. Bentak ditegoran ku Gusti Allah, banjir, angin, gempa, tegor ku Gusti Allah. Ulah kamalina anteuing sia teh hari rub teh marukan kumaha. Kos pangeran bae sia. Aingin langit, aingin bumi, aingin sia, aingin Quran, ku sia ditoler-toler. Aingna aya, sia na nyeun aing, podaran sia ku aing. Dialingan dah ku Allah. Banjir. Elingan deh ku Allah, ayo gempa. Elingan deh angin. Orang zikir teh keur waktu aya gempa bae. Subhanallah. Eureun bae gempa seserian deui. Banjir. Subhanallah. Masyaallah. La ilaha illallah. Eureun bae banjir. Eureun deui. Sak Allah teh banjir kendi kitu ku aing ieu. Titah ayu ibadah ka Gusti Allah. Jadi pamarentahna eueuh bede nu nitah. Eueuh nu nitah, kembalilah kepada Allah. DPR teh endahan pasini be, nyun pasini. Hayu nitahan coba tuh. Nitahan babalik ka Gusti Allah, lobakeun istighfar. Jadi urang ngeunaheun gitu tang ngadengena. We nu ngahayu-hayu kejadian alam. Asal banjir kejadian alam. Gempa kejadian alam, angin kejadian alam, kabeh kejadian alam. Kanu bogana kabeh. Masya Allah. Ya al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Jeung jelema-jelema nu ngaraksa kana batasan Gusti Allah. Maksudna batasan teh li akamihi, tegasna manu ngajagaan kana hukum-hukum Allah bil amali biha ku ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Mun hayang nyaho gede
mah hukum sapotong ayat ieu wal hafizuna li hududillah sapotong ayat eta teh sakitu tah nya bakal gede dah hukum Allah emang kumaha nu ngajagaan kana hukum Allah teh disebut taklif ari taklif teh pamerdi teh perintah kabagi dua aya ibadah disebut ubudiyah aya muamalah ibadah ya ieu teh urusanana patalina jeung salat jeung beatuh engke dina fikih babus salat jeung nu patali kana salat wuduna jeung patali kana syaratna jeung patali jeung pembatalanana ieulah hafizuna li hududillah hite salat engke salat lagi aya fardu aya nu sunnah aya nu makruh anu haram oh ieu hafizuna li hududillah puasa babagian ibadah puasa ieu kan puasa tah geus naon teh hartina puasa kemudian puasa nu farduna nu mana puasa nu sunahna nu mana aturan-aturan puasana kumaha dibuat bae ke babus saum hafizuna li hududillah salat puasa zakat sarua dijieun kana fikih babus zakat haji babul haji ya Allah ya Rabb ieu dah wal hafizuna li hududillah jadilah bagian ubudiyah jieun bab ieu menang nyokot tidak hafizuna li hududillah aya bab salat jeung nu ta'alluq kana salat bab puasa jeung nu ta'alluq kana puasa bab zakat jeung nu ta'alluq kana zakat bab haji jeung nu ta'alluq kana haji ya karim ieu wal hafizuna li hududillah sebab li ahkam kuari bagian muamalat eta aya anu patali jeung usul asolah jeung anu guer asolah nu asolah ieu adalah bagian kana hawasul khamis panca indra teh kabagina 5 atuh panca teh 5 indra jadi indra nu 5 mana hiji-hijina mazuqat rasa malmusat ieu tah masmuat ieu teh ceuli masmumat ieu teh irung mubsarat ieu mata dijieun dina fikih engke nu patali jeung mazuqat patali jeung mazuqat teh rasa berarti ieu urusanana kadaharan jeung inuman eta lah mazuqat ayalah ke di fikih babut ta'am berikut jeung syurbi-syurbina lah geus lamun carita ta'am engke kabagi ka dituna aya nu nabat aya nu hayawan geus lamun nu nabat carana pertanian kumaha eta fikih ka dituna lamun anu hayawan kabelah dituna engke aya anu hayawan urusan mencitna urusan nu dijadikeun udhiyahna urusan anu dijadikeun buronanana jeung sajabana dijieun engke babna dina mazuqat jokotna masyaallah isa potong ayat wal hafizuna li hududillah mal geus setengah magrib ayo sia mazuqat tadina fikih teh lamun urang ngarti mah ya ngarti oh iya babut ta'am oh mazuqat berarti muamalah oh huluna namun urang nyaritakeun ieu teh babus saum oh ieu teh bab ubudiyah ngaranna tina wal hafizuna li hududillah berarti patali jeung puasa ubudiyah bedana muamalah jeung ubudiyah naon ari muamalah mah limaslahatin mar'iyatin lidin lan kitu la limaslahatin dunyawiyah ari ubudiyah mah lain ka maslahatan bangsa dunia lain ka maslahatan bangsa do bal libasohila mar'iyah din balik ka maslahatan agama ubudiyah jadi nyaritakeun ubudiyah mah nyaritakeun kemaslahatan agama ujung-ujungna akhirat langsung ka bajang patalina jeung urang mah doh disebutna urang nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah tah eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat urusan dunia
geus teu urusan duniana engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacaukeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusan dunia. Ya, nu tadi tah madukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapkeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu meunang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturanna. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Kitu keneh barang-barang malmusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana. Termasuk awewe papa. Mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel. Sia masa kos kitu be hudang. Dan aya nu haram ku urang diusapna malmusat tah deungeun. Aya nu meunang ku urang dicekel ka anak atuh ka dulur mah haram. Aya anu wajib ku urang dicekelna lamun anak ku urang ngagusur bae ka ieu geus teu kuat jasanya. Urang geus teu make calana ieu kula ieu. Eta eta malmusat karana tah. Eta berarti kan babna bab wiko, bab jima. Geus lamun bab jima marana malmusat. Kadituna eta kan berenana kudu aya bab nikah. Geus lamun aya bab nikah nu ta'alluq kana nikah, babna engkena mahar, bab imah, bab kitu napakah. Tuh dijieun dan pikir tina malmusat. Kabelah dituna engke anu muzilah lin nikah anu ngaleungitkeun kana nikah tolak berarti engke ka dituna tolak teh kabagi-bagi bae tolak bain kubro dan sebagainya engke ka dituna aya anu ngaleungitkeun dengan cara sumpah ilah dengan sumpah zihar dan lain sebagainya eta pikir di huluna mah wal hafizuna li hududillah patalina jeung malmusat jieun babna sabaraha puluh kitab wal hafizuna mal anggeus datang ka magrib. Muamalah. Ayo sia. Karak ge madukot, nomor kedua malmusat. Nomor katiluna masmumat, nu kaambe. Naon nu kaambe ku urang anu halal, anu haram, anu makruh. Urang teh lamun nyium pamajikan diciumkan di ambean, sunah, meunang ganjaran. Tapi lamun dihandapkeun bujal ka handap, udah coba-coba. Ambean ku sia. Buka di amban. Eleh ke bodongkol mah. Tah ieu bos kumaha teh aturan-aturanana. Dibere dijieun babna dina fikih ya karim. Doh mazukot, malmusat, kemudian ayeuna mah masmumat. Kuari masmuat nu kadenge ku ceuli. Mana nu menang didenge cek pikih, mana nu haram didenge, mana nu makruh didenge. Kitu keneh mun sorot, mana anu menang dideuleu, mana anu haram dideuleu, mana anu makruh dideuleu, geus diatur dina fikih. Ieu sakadar wal hafizuna li hududillah. Eta keur katali jeung asalah kuari patali jeung tabaiyah. Tabaiyah teh urusan muamalah ngan bangsa tabai. Nah ieu teh urusanana aya anu hak milik kejadina aya anu luar milik. Milik aya anu jadi milik. Ya, dengan sendirinya aya anu wajib jadi ngamilik ku jadi sabab ku jadi naon kitu ngaranna dibere aya dan lain diatur jadi milik ku sebab jual beli B ngaranna dijieun engke dina fikih babul bae. Kabelah dituna B teh aya bae bil ain wa ain bil ain benda jeung benda aya anu daen bil ain aya anu ain bidaen aya anu daen bidaen nu mana nu meunang jeung nu teu meunang geus diatur dina fikih. Ngajual daen bidaen hutang kana hutang teu sah. Ngajual kuari urusanana ain bidaen bizimah kredit anu dua harga teu sah. Geus diatur ku agama. Wal hafizuna li hududillah.
diatur kabelah dituna engke aya anu urusanana rohnu urusanana ijalah urusanana babu amalah milik anu ngabistikeun kana jadi milik ieu urusanana waris tidak waris ke jadi tidak ahli waris ke jadi hibat jadi wasiat yang sajabana di dieu bab ieu tina wal hafizuna li hududillah Masya Allah karim. Nah, kabelah dieuna aya hak, gonimah, fae dan lain sebagainya. Ta eta teh kakarage kasupkeun kana jalbil manafi. Sedengkeun kabelah dituna daril mafasid. Dua, hukum teh lamun teh jalbil masoleh, daril mafasid. Urang carita keur jalbil masoleh tak kitu panjangna. Sabaraha puluh kitab, sabaraha ratus jilid. Bab-bab lah bae tadi tangges paharata. Namun ku urang diatur rinci sedemikian rupa bakal nyaho urang. Oh, panyokotanana ieu dia panyokotanana ieu dia engke urang milihan. Oh, kitab ieu mah kieu ngomentar, oh kitab ieu ngomentar kieu ngomentar kita aya huluna wal hafizuna li hududillah. Ya Allah. Engke anu daf'il madar. Nah, daf'il mador teh ya urusanana aya anu hifdzul nasal, hifdzul mal, hifdzul ansab, hifdzul ukul. Ieu daf'il mador teu meunang dirusak harta. Berarti kudu hifdzul amwal, cara ngajaga harta dijieun ku urang aturan-aturanana. Kemudian ansab turunan, hifdzul ansab, nasab. Berarti kan kudu dijaga kurang. Ketika orang tengah jaga turunan kena sanksi. Tuh kan. Andai kata orang ngarusak harta, cara ngarusak harta aya nu iklan anu kopiah, keur iklan jelas-jelasan berarti kan maling. Lamun anu sasamaran berarti kan nyopet. Kan aya aturanana. Iya karim. Geus lamun ayeuna jelas-jelasan kumaha hukumna dina fikih. Nah, sarikoh ngaranna. Lamun ayeuna sasamaran eta ngaranna copet, kosi eta copet ngaranna. Nah. Atuh aya aturan-aturanna. Eta tidak hifdzul amwal. Ajalah hifdzul abdan, badan urang teh kapan kudu dijaga diriksa. Ketika dirusak berarti kan kena sanksi. Sangsina aya anu ngarusak awak sagalbang awak kulli nafsin. Berarti kan sawak sabelegejer. Berarti kan di itu teh aya babna engke. Bab teh engke bab kisos, bab had, bab dan lain sebagainya. Lamun ba'dil abdan ngan curug doang, ngan leungeun doang. Engke kan ti dituna berarti naon tah? Babna, bab had jeung sajabana. Masyaallah. Hifdzul amwal, hifdzul ansab, hifdzul ukul akal teu meunang dirusak. Dengan cara kumaha bae akal dirusak teh mabok narkoba kena sanksi. Kumaha sangsina dijieun bab-bab dang. Ieu daril mafasid. Nah, iyalah wanahuna wal hafizuna li hududillah. Anu ngajaga ngariksa kana sapirang-pirang batasan Gusti Allah. Tegasna ngamalkeun hukum-hukum Allah. Urang kudu sadar lamun cek agama haram, geus teh kudu nemah haram. Lamun cek agama halal, kudu nemah halal. Saya laksanakeun ku urang. Oh ieu mah makruh hayu tina ubudiyah tina muamalah. Engkena dijadikeun bae 5 4. Geus ubudiyah tina muamalah munakahat, jinayat jeung jinayah. 4 jadi ngajikan kajonteun ka luar negeri kajonteun ka mana bae nyaritakeun fikih mah hulu nangan 4 doang. Hiji ubudiyah, nomor kedua muamalah, nomor katilu munakahat, nomor kaopat jinayat. Ieu dan dina ayat teh ieu wal hafizuna li hududillah. Sakitu doang. Geus talar ieu teu bisa kabeh. Talar ieu teu bisa kabeh hese. Al hafizuna li hududillah. Ya Allah. Maha kawasa Allah, maha besar Allah, maha segala-gala Allah dengan sekelumit bahasa Gusti. Wal hafizuna li hududillah tapi kerangkum kabeh, kerampid kabeh. Pikih-pikih sab pikih kabeh sadunya aya kabeh di jero ayat wal hafizuna li hududillah.
opat hulu teh tadi hiji ubudiyah, dua munakat, dua muamalah, tilu munakat, opat jinayah. Tidinya dijieun bab puluhan di kitab, disarahan deui. Ya Allah ya Rabb. Nu jelas mukminun anu wal hafizuna li hududillah, ngajaga ngariksa ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Nyangakeun sadaya-daya kumaha cak Allah bae. Abdi geus percaya bae cak Allah haram-haram, cak Allah wajib-wajib, cak Allah sunah-sunah. Geus moal aya ruka-reka eta mah hawa nafsu teh mah nu kitu ngaranna. Cek Allah salat wajib abdi bandek ngalaksanakeun, cek Allah zakat wajib abdi bandek, cek Allah puasa teh Ramadan wajib mangga. Haji kitu keneh aya lain dilarang mah ku pamarentah basa aya korona. Tuh, bandek bae kitu teh tuh nya. Deuk abdi mah. Iya urusan-urusan itu dilarang soal jual beli, berarti mau muamalah, hambalah ya muamalah. Itu kene munakat, itu kene jinayat. Abdi mandek nurut be ka Gusti Allah jahiruk malila di alam dunia. Nah, wal hafizuna li hududillah. Ngamalkeun kana hukum-hukum Allah. Ieu anu bakal menang pangbubung. Wa basyiril mu'minin, bungahkeun ku anjeun Muhammad para mukminin sarana bere bil jannati surga. Ya Allah, mukminin lanu boga karakter at-taibuna العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. Etalah anu bakal dibere pangbubungan sorga. Wa basyiril mu'minin, mudah-mudahan urang kabehan dibere bisa muka mata hati urang sehingga urang bisa ngamalkeun ayat at-taibuna sampai dia jeung urang nemah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala hingga urang dibere ku Gusti Allah pangbubungah urang kabehan bakal dibere sorga kabeh. Asup ka sorga kabeh, berangkat menuju sorga babarengan jeung guru-guru urang jeung pemimpin-pemimpin urang dihuluan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dunia teh aya dua dimensi. Urang kuari kan keur aya di zahirna mah kos kieu. Urang lamun disingkapkeun ku ari, disingkapkeun ku Gusti Allah tek bae kabuka, aya jin di dieu loba. Di dieu teh urang babarengan hirup urang jeung hirup jin. Bareng ieu keneh ngan disingkapkeun ku Allah trek. Oh, urang teh aya di kerajaan jin, biasa we, darariuk biasa jin. Ditutup deui, jieu urang kieu, dibukakeun deui, aya jin loba ambal aya. Nu geus kubacana jin, eta mah jin mah anu bangsa make baju koneng teh eta jin. Geus kitu teh, janggotan eta jin, kumisan nu telok di sisiran kumisna eta. Tutup deui, oh dunia urang deui, tuh kan. Geus kitu teh. Da urang kuari, urang kan dibuka, ditutup hijab urang hati urang. Ketika hati urang dibukakan, trek bakal kabayang sesuai jeung pangkat namanehanana. Aya anu diinkisapkeun ku Gusti Allah teh langit kahiji, aya anu diinkisapkeun langit kadua, aya anu diinkisapkeun katilu, aya anu sidratil muntaha diinkisapkeun ku Gusti Allah. Ih, atuh tah mah rahasia Allah tah mah nu kos kitu mah. Kumaha kaluhuran pangkatna. Jadi urang ditutup deui biasa deui. Ketika dibuka diinkisapkeun ka deuleu. Eta mah geus kos kitu bae, urangna urang keneh. Tetapi ieu teh ku Allah aya disingkapkeun, aya ditutupkeun, aya disingkapkeun, aya ditutupkeun. Kuari rada lalaunan we heulanan urang lalaunan tatadina henteu nyaho rukun wudu, kuari jadi nyaho rudu urang kan jadi rapih. Sesuai jeung rukunna eta kakarak nyingkap syariat. Kamari mah aing wudu teu puguh teu karu horenganan horeng kos kieu nyingkap syariat kakarak teh. Mulai nyingkap syariat teh dina salat ka teu kamari ieu mah padu doang. Tarang di mana sujud katutupan elos. Jempol suku di mana sujud teu noker ge terus bae.
dan lain sebagainya. Begitu orang geus ngaji rukun salat rapi ku kasingkap syariat ngaranna. Kakarak disingkapkeun syariat doang urang geus tenang. Urang geus tenang, pede urang asup ka masjid. Asup ka masjid teh melangkah dengan pasti. Masyaallah. Dek nangtung belah mana bae ge dek dideleukeun ku saha bae aing akur jeung syariat. Allahu akbar. Mantep. Dideleukeun lain. Jariat geus aya di dada aing. Heuy, samaruna kumaha. Deleukeun ku si aing, sujud aing, ruku aing dan lain sebagainya. Tegep jasa Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Wah, mantap jasa ieu. Padahal di jero batin nama hayang kalem. Hayang kalem. Bagus kan salat aing? Wow, udang-udang lagi gede kan? Wih, mantap jasa. Nyoba aing bagus kan? Aing sanajan teu ka Irak ya bajuna memake kan? Wih, kan. Eta. Kasingkap. Eta kakara kasingkap syariat bae urang geus puas. Urang geus puas nyingkap syariat doang geus puas jasa. Tetapi ketika urang ngaberesan batin, Masya Allah karim, aya lelembutan horeng di awak urang teh. Anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu. Anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang. Ketika urang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watek. Lantaran mata urang teh diberean watak neuleuna hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu. Lain ya Allah. Meukeun carita baheulanan. Suku teh ngawatak kabeh ngawatak satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingkap batin urang datang ka paeh moal kajen kukuman kudu kumaha tuh kudu dikhorikeun rusakeun mata urang kudu dirusak ulah supaya neuleu kanu indah-indah pereumkeun mata teh ketika neuleu nu indah. Mimitian carana kumaha carana make aturan syariat ulah dideleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah sebab di dinya lah aya kalazatan sesuai jeung watak ku ari kurang dipaksa nafsu kurang dikendalikeun ketika aya awewe peureum cak nafsu kudaon peureum hidung benar cak nafsu bentar coba gua bentar deuleu aya awewe kok teu peureum hook putih Lampung gede adat tah eta watak akur tah deuleukeun cak watak emang eta mengenaheun mun dideuleukeun cak nafsu hayu di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa cak hawa deleukeun urang pan geus ngaji Baisuddin anu ngabangkitkeun agama cak agama haram tama ngadu antara Baisul Hawa jeung Baisuddin cak ajakan hawa deleukeun ngeulaheun dideleukeunana waduh bibirna mantap jasa hai peureum ruhai jasa bau pohara cak agama haram teh ulah teh heuy haram dosa neraka ngadu ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana eta sia teu jawab biasana ajakan mun cak hawa deleukeun lantaran geulis cak agama ulah lantaran lain mahram haram nu menang eta teh hawa apa agama tuh sia mah kitu pan dasarna disiapan kuduna mah pan agama ai kuduna mun kiai mah pan aing mah kiai haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deleukeun aya batur ulah kiai ondo atau kos kitu mah jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah nu mantak ma zahara wa ma baton eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah dina loba jelema haram Allah nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah ieu lain pan dina loba jelema haram
Dina jelema ngintip. Ngintip ya Allah ya Rabbi. Tah, iyalah khorik. Moal jadi khorikun lil adat. Lamun urangna teu ngakhorik sorangan. Nah, penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh. Lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare ta teh. Reup urang sare bersyariat oh masalah. Asal sesuai. Tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing. Kasur aing teh lain terindu kasia tapi rindu aing kasia mantak dibeli ge ieu teh jang sare simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahaja nang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang kasia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tatajafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggal jeung kasur hampura anggal anil madaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tamaa boga harapan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus nya mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deh ambeuna ge geus lain lalagaan tah bapana. Bentek. Allahu akbar. Cak setan teh cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa. Kiai. Atuna naonan ban di kamar teh aya anggal sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gerage deuleu ngongkongnya itu kunaon haju ieu nyempil di dieu mun hareudang-heurang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueun nu neuleu ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian kukubat terganggu ya kesehatan padahal geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah ngan ngasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolot bolos eta imang nasehatan bagaimana daripada isuk tunduh aju kadituna kan terganggu kesehatan kan eta mau bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge nya tuh ajak aduh udah naonan kikieuan atuh yo tuh mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersareat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya tuh kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia bener nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres cenah cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah ya kudu bakal grogol ieu mah ya teu kudu diomongkeun seakan-akan seperti kitu paksa ku urang mata nundutan urang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas ya ku aing dibebaskeun ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos karar itu lamun teu kos kitu moal bisa kabeh ge nya ngalentuk bae kieu bae
aduh ampun eta keur perang eta nya keur perang sabenerna awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngarareunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsistennya na penting hudang wirid penting hudang tahajud wirid tidak mau tahu guys pokoknya mah aya nu ngebel aya SMS geus pokoknya mah aya lain ti parawan moal aing mah masih nyempilkeun kana bae teh moh tolol angel teh mah jadi wali teh mah ya penting guys pepegatan nya asal penting mah geus sape segala teu aing mah geus ka Allah paksa awak dikaallahkeun Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu garobah mantak cek Abdul Qadir man ghayyara guyiro saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran urang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol eta teh kurang teh atuh dicarekan di goblok-goblok kurang deuleuh atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kanggo saketiga zikir ngeunah jasa Aisyah dek iraha tuh qurratu aini fi salat ieu salat bae teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak tengah penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikeun ku Gusti Allah beneran urang berjuangna urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kongeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing diuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik lebe isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan isin amat sedengkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah sia awak lamun dideuleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakalna ngeunaheun hese nyaritakeunana lantaran dideuleukeun ku nu maha kawasa dideuleukeun ku nu maha jembar dideuleukeun maha gopur maha rohman maha rohmin maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung aja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat lagi beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah sejak Allah salat tahajud bar benang saya kowe lantaran jauh kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun atuh salat aing teh pandang ti Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah
sami Allah Allah ngeunaheun ketika dek geussan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teuing nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeuneunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeuneunahan di dituna moal ngeunah mun kuarina sia teu ngeuneunahan di dituna bakal ngeunah lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun sok sia awak aman henteu kuari sia lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun mun kuari loba sieun di ditu bakal aman. Aduh, geus moal bisa hees urang. Nikmat tapi ngeunaheun, masyaallah nya. Kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa dideleukeun. Tadi asa dikanyahokeun. Kuari ngojai di ilmu Allah. Benta asa aya ilmu Allah peureum, asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut. Mun urang ngojai haju kelem di laut ya benta gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah kaluhur kahandap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah dan lain-lain ku ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi nu kos kitu teh Kangjeng Nabi nu mantak Kangjeng Nabi be mufrad alam seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana khafadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khafadta ya Muhammad bil idopati disumanedehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran inu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah. Jadi ente mah Muhammad mislal muprodil alam percis muprodil alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah. Urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang. Kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh ya pan hese ngahiji mah. Ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq. Urang mah anyar Allah mah qadim. Manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji. Tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti kabeh kadaleuna Sarwiti bae aya naon bae Sarwiti aya naon bae Sarwiti teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti disebut Majnun Sarwiti disebut Majnun Laila ku hari Majnun Allah khariqun lil adat geus cenah seuri sorangan we seuri bae sorangan senyum bae sorangan besing ke urang manggih nu seuri sorangan senyum sorangan gagrogol lain deui perasaannya na keur jeung Gusti Allah mufrad alam nah ielah urang mun tayang eueuh deui iwatika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ulah kasasaha ka Allah baik asal boga keyakinan diatur keyakinan urang teh urang kuari kakara keyakinan ka syariat urang makom syariat lamun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa. Jadi berarti beda makom. Nu mantak antepkeun bae. Moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan.
mata ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantap eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi. Kieu Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak gana ieu. Habib Lutfi tilok salat. Tilok salat Habib Lutfi mah. Sakapeung waktu kadeuleu tilok salat. Mantap nyana namu magrib gadinya. Terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat. Dicoba ku Habib Lutfi. Kiai, coba tolong tuh, ambilkan asbak saya di kamar. Cokot ku Kiai Syaroni di jero kamar. Habib Lutfi keur salat. Allahu Akbar. Ai tadi nu di luar saha? Ai itu di jero saha? Teu kahartieun ku Kiai Syaroni. Pan ieu ya Habib Lutfi keur salat. Allahu Akbar. Nya nyokot asbak ge sieun jurig teh asli. Jurig teh asli tah. Eta kan hese eta kos kitu. Kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae. Tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi. Sia ujianna moal salat-salat. Habib Lutfi ka sorga teh sia bangke ka neraka jahanam sia. Je, mah kumaha ulah dituturkeun wayah urang wayaku salat mah salat bae moal datang. Moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh. Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak. Bisa dipanggil bisa didadak jangan mah. Ya, Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al. Hina. Wah, Kangjeng Nabi Qadir, kadir sakedeung aya perlu. Haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu tah bret datang. Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui. Ente ge coba ge kitu kan. Coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna. Kunti anak do datang. Jadilah udah cerita makom-makom kos lalagaan, wali teh kos lalagaan. Oh kos lalagaan tapi nyata. Nah anu mantap hese-hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah. Lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae, kadang-kadang ngarokona bae. Orenganan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana? Moal kaharti ku eta. Atuh kos kitu amat emang kos gitulah kehidupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang kuari bisa zaraka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam. Boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti. Dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan. Gus Dur mah sering lalagaan biasa. Eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing. Penetapan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikan hayang serina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian ge lamun diperhatikan ku urang begitu dikaluarkeun lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika. Ini patung Liberty kan kepegang amasan. Oh iya betul. Mata cek Presiden Prancis, ini Prancis. Emang kenapa? Ini Tugu yang ada kekedat. Oh benar cek Gus Dur. Tinggal Gus Dur mikiran baik. Oh ini Tanah Abang ceknya. Cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus? Jam saya hilang. Sial dah Gus Dur. lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknana jero jasa. Ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknaeunana mengarah kana kewalian kabeh. Ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang. Ketika pornografi Gus Dur menentang. Kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah. Lain zahir lain batin teu kaharti. Urangnya lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae. Loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti. Tobat Tuan Syekh Abdul Qadir mah. Kuari Habib Lutfi ge teu kaharti. Isuk-isuk di Pekalongan, sore aya di Jakarta, isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang, aya di Purwakarta, aya di ditu deui di Bali, naik deui aya di Medan, aya di eta kok kuat amat sih nyana. Walaupun naik kendaraan, naik kapal, naik mobil, nu nunturkeunana geus seseleh. Kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan atupan lain nu eta. Awak manusia nu biasa mah sakumaha sih.
kekuatan anak tetep aya naonan di nyana tuh eta kan hese nah ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokok teu eureun ngarokokna teu eureun di dieu ge aya nu teu eureun ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu aduh Masya Allah yo kan itu seg harti emang kumaha gitu ulah neule teu kahartina nu kahartina bae nu kaharti da bae sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasuluh marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun nya selalu kos kitu bae waduh ujianna dilaletakan ku jelema jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun ai urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia masyaallah ieu aing kiai ieu tolol urang mah ngaku jadi kiai teh wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun ai urang mah diorbitkeun kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya waduh Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani boloon ahli ruhani udah dek datang ke mana jadi tekan ruhani teu meunang di kitu-kitu ruhani mah jangke ge kanyahoan luhur jeung handap mah ieu mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti meureun tadina nyana edan gua dicager ieu salah lain kitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ge kabawa urang ku ahli ruhani mah urang tadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tadina teu sieun ka Allah jadi sieun tadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun jadi sieun tatadina teu cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebut lagi ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikanyahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang ta geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun jasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi di balik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritaanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek oh anu ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek oh henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisab ngaranna ieulah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu inget ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam
lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb. Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab. Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi. Urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Cintakeun ka kaula, Allah bakal cinta ka maneh. Ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tilok bolon. Da kumaha cintaeunana Allah? Kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing. Pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan. Lobakeun maca sholawat. Qul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta. Cintakeun ka Kangjeng Nabi, lobakeun maca sholawat, Allah bakal cinta.